Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wargi orang teraskeun ieu dongeng dina bagian anu ka 22 dina carios Barit Bodas. Mugia sing tiasa ngahibur wargi mangga wilujeng ngadangukeun. Harita si Jeni laporan kanu jadi bamana jeung bibina. Puguh keur bianit mah ku ngadengina caritaan si Jeni lain atoh malah reuwas nu aya. La ilaha illallah, nari maneh mani-wani ngagandeng sagala ka si Inon nil. Pada geus we sanajan aya bejana ti indungna oge kitu, tong dicaritakeun deui ka si Inon barina oge. Cek bianit bari ngareret ka salakina. Tadi mah teh niat dicaritakeun ke Kang Inon teh, komo bari kuring kudu ngadatangan deui ka imahna mah. Ngani mah diparengkeun we tepung jeung Kang Inon atuh. Ugoe keur kuring asa di jalanan nu matak harita keneh dibejakeun sakumaha caritaan ti indungna kitu. Heueuh, lain ku kitu ibi masok sieun si Inon malik ambak. Sedeng si Inon teh lamun geus kaaya ka keuheuh sok tartara pilih bulu. Tong baroning kanu sejen kapan indungna sorangan sok diteungeul mari tajong cenah bobokongna. Ya lamun kitu mah tu manehna ambak kari kumang kewena abi lah. Paduli teuing manehna rek salureun abdi ge bi. Teu sieun keur kuring mah asal nincak kana babeneran we kuring mah. Baturaeun wanian soe teh batur keur kuring mah lah. Ge heula kudu muringis ku pantar manehna mah. Teh masih jendia nemongkeun ka wani. Hari-hari teh kumaha kai laing waktu diesek-esekeun kitu teh. Teu nemal cek Mang Idina teh. Boro-boro kanema malah malenguk we kawas bueuk meunang mabuk. Geus kitu mah leos kuring ini teu direret deui ku sabelah mata. Henteu ngabari ka maneh mah sugan. Ngabari malah dipapageun deui ku pacu tarangna tuman. Teh masih jendir rada mesem. Ngan ka hade nil sing ati-atinya bisi manehna nyieun kadoliman ka diri maneh. Teu kitu bisi manehna nginjem leungeun ka nu sejen. Puguh we da kuring pasti iatna ari geus kitu mah bisi manehna boga itikad goreng ka kuring mah. Lain ku kitu si Inon kawas lain ka kolot we ngabohongna teh. Wanita euleum-euleum sanjana liat sager ku ubar papanggi dewek da. Papagah ti dewek bari manehna geus janji lamun cager rek mere samping sarung keur jumaahan. Da teu maksa atuh dewek mah mere nuhun netelakeun manehna ngarti. Teu inget kana janji. Inget kana janji teu mere ge teu naon-naon ngan kahayang teu ulah kitu we abong kena dewek geus nyedak ka aki-aki. Mangke ngarekeun nu kabolon rodek hulu pisan. Nah, nyata mah jelema teu ideng mah lah. Jelema doraka atuh. Loba nganyerikeun kana batin batur ayeuna manehna keur loba dunyana atuh keur jaya. Tapi awal akhir ge sanunya waktu bakal tibalik deui ka asal. Cek Mang teh mah gumantung kana amalanana melak bonteng moal buahna terong atuh pasti bonteng deui buahna ge. Geura ceureus sidikeun ku Mang jeung Umi. Kumaha kaayaan manehna ka hareup? Sabab rusia manehna geus aya pesa kuring. Rusia naon nih? Bianit talete. Perlu ku kuring dicaritakeun? Atuh puguh we atuh. Cek Bianit. Eta Rusia kumaha Nil? Mang Idi mairan tumanya. Teu naon ku kuring dicaritakeun tapi saeukeur Mang jeung dinya. Pokona mah nu hartina mah ulah dibeja-bejakeun nu sejen, komo ka kulawargana mah omat ulah dicaritakeun. Cek si Jendil ipat-ipatan heula. Kanu jadi paman jeung kanu jadi bibina. Piraku deui atuh Nil da ibi ge boga pikiran jeung lain bolon kamari sore make rek lair bibir sagala. Cek Bianit. Geus kitu mah barabat ku si Jendil didadarkeun tina perkara Inon ngajakan jara. Nu hartina munyung ka Gunung Gede. Sagala rupa kajadian nu karanapan ku si Jendil waktu di Gunung Gede dicaritakeun satarabasna. Kitu deui manehna ningali makhluk pikasieun nepi ka sarena ge dina balungbang ngarimunan maneh ku kalakai dangdaunan. Nu ceuk rarasaan manehna mah harita teh sare di jero imah. Bari disimut ge dicaritakeun. Aya kana sababaraha menitna si Jendil ngajelaskeun perkara dibawa ka Gunung Gede ku Inon. Atuh Bianit sajeroni ngadedengekeun caritaan si Jendil teh. Gawena muringis bari bibiri gidigan. Tuta si Jendil cumarita pok Bianit nyarita deui. Gusti, nu Maha Agung ku tante kitu Nil. Ih, aing mah ngadengen ge meni asa kukurayeun ya Nil. Aing eta si Inon meni ujug-ujug senang we imahna jadi gedong pakaian beuki lega. Parabot rumah tangga aralu si horeng teh kitunya. Eta geuning maneh make jeung kaayaan sakitu keneh Nil. Ongkos sarua pada milu jarah ka Gunung Gede, ai maneh geuninganan teh aya kamajuan pisan. Nah, keur kuring mah teh bisa menyaat sama Kang Inon dume
dikuatku gogoda Nabi namun kuat mah mau abina ti samodea itu Kang Inon eta ge milu sotenan kuring da dume dipaksa ku manehna da tadi nama nyaritakeun rek nyiar pakasaban ka Bandung aya akhirna ngadonna dibawa ka Gunung Gede eta kuring gilana teh ningali hiji makhluk bi ari pangawakan siga awewe susura rayud teu sirikna segede-gede kendi awak pinu ku bulu terus kitu huntuna nyerengeh jiga sihungan matana ge sabeula molotot gular-giler sabeula dia ukur kolakna wungkul karina teuing ai mah pianit kawena ai-aian bari jeung bibiri gidigan nya harita rarasaan kuring teh lumpat kalawan asup ka jero imah terus ngarengkol ngarimunan ku simut nah ya di imah gitu cek Mang Hidina teh boro-boro aya di imah kasebut leuweung geledegan ieu mah rarasaan ditinggalian kuring asup ka jero imah soten terus ngarimunan maneh ku simut ingat-ingat sotenan geus ngagayuh ka beurang we kitu ge digegeuing ku Kang Inon ari lilir nyampak dina balungbang bari awak kuring pinuh kalaka yang daunan da kitu lakona Kang Inon teh bi oge mang nu matak ulah kagetnya perkara pakaiana mulus teu diganggu ku beuri teh cek si Jendila kapapanjangan ngobrol jeung pamana katut bibina keur maneh ka Cidabagjana teu kataekan teu euy Jendil meureun mana kitu idin ti Gusti Allah ngan maneh omat ulah hayang nurutan samodel kitu dewek mah terus terang euy lamun maneh kasebut jadi jelema jugala ku hartabana ladang kitu samodel si Inon geus ulah ngaku kolot ka dewek jeung ka ibina malah ulah hayang nepungan deui ka dewek cek Mang Idi pok bianit harita pamajikan Kang Idi Maira lain mang we ketang najan bibi ketong di aku kolot ku maneh auzubillahi min zalik atubi oge mang ke heula 1000 kali kuring lara masakat we kaboga ge kudu ngalampakeun kitu mah atuh dan kuring mah nyaah ka diri sorangan jika akan jadi kolot khususna menjadi inung ngan pamenta kuring mah kanu maha kawasanya minta boga rezeki nu halal we nu baris manfaat dunya akhirat sanajan loba dunya ge cek paribasana bro di juru bro dipantau lujuh layah di tengah imah karena naon ladang kitu mah da geus tutup umur mah tamat ku melenang di alam dunya mah moal ngage moal hartabana meureun boh nu kacaritakeun balikna ka ditu ka alam kubur mawa hartabana henteu pan bukan mawa televisi mawa radio mawa kompo atau manaona mawa naon we tah bangsa kitu bangsa mawa kulkas kitu pan henteu anger we balik mah dibungkus ku boeh ngan sakitu-kituna kitu sing lebar sing nyah kana diri sorangan samodel dina godeng radio geuning sok aya lalakon anu kitu teh lalakon munyung eta teh sarua jeung hiji gambaran atawa hiji contoh lain contoh kudu diturutan tapi contoh atawa nyontokeun manusia nu kitu teh bakal kitu balukarna kitu geus we heula lah geus heula nyaritakeun perkara dongeng tina radio mah eureun tah ayeuna mah abah ge resep ngadengikeun dongeng mah ngan ayeuna urang ganti heula lalakon tadi ngalakonkeun si Inon jeung urusan dongeng di radio ayeuna ganti kana acara kudahar sabab bagus bari beuteug ieu urang sakalian meungpeung ai si Jendil sok ka dieu urang ieu berjamaah ngariung ai heueuh kapan tadi teh kami tas nyadiakeun sangu keur abahna ngan kabur ai si Jendil sok atuh ka jero heula atuh bareng jeung mangna nih moal kuring mah leungap keneh bi pek we mang rek dahar mah lah sing jongjon ieu cai kopi rek diinumnya tong sok kitu sagarupa teh yeuh da teu unggal poe sok nampik rezeki bari da oge sok buru-buru ka ditu jeung mangna dari tawarga terambi malain cika itu gedahar bareng jeung mangna oyok nih kadinya lah kajeun saeutik ge ibi maneh mau panasaraneun hayang kadahar cenah cek Mang Idi atuh si Jendil sanajan aya niat teu aya niat rek dahar ge kapaksa ongkoan setengah dibebedoleukeun aku bianit geek dariuk di tengah imah kalawan disangapa samakan sagala harita bianit nyokot sangu jeung deungeuna dipajangkeun dina sama sok ka dieu Nil wayahna eueuh laukna ge euy lah da kumaha kaayaan bibi mah dieu kieu kumaha bi kapan ieu deungeuna mun dirempeg kieu dar galian Nil lah da geura tah sok boga ku maneh tah pais jero nilem teh teh bohong ketang Nil lain pais jero nilem pais oncom lah eta mah ieu mah ada ge kulit sampeu tah da mang mah sanajan huntuna rempeg keneh oke geus saradaek ngadahar bangsa luak lauk teh komo kana dugang daging mah nehi cenah kitu pokona mah embung kana luak lauk teh bangsa lalaukan mah komo pokona bah cek urang ieu mah nehi tadi disebutkeun nah iso tenan teh boga duit gedang Nil lah kitu lah nah
nyanyi sotet boga keur meulina bakuna mema. Jadi pokokna mah mang matara kana laukan teh. Jadi kana laukan matara mil. Mun kana lauk nyaan osok kadinya tuh kadinya. Para wargi sadaya. Bi Anita harita kalah seuri atuh si Jenil ngahehe. Geus kitu mah brak we dalahar. Teu sakumaha lila nu dalahar geus eureun kalawan heuleut setengah jam ti sabada dahar. Si Jenil pamitan kanu jadi paman jeung bibina rek tuluy balik sabab geus ampir nyedek ka wanci magrib. Saminggu ti sabada si Jenil jeung pamana dina hiji poe. Wanci aneut moyan harita si Jenil keur ngadeluk we ngoredan jukut pipireun imahna. Torojo saurang budak bujang tayalian sobatna anu katelah si Taslim. Harita teh minangka urut sobatna keneh inon. Manggeus Jenil mah di koredan sagala keun atuh antep. Batur mangahaja ngayakeun penghijauan ieu mah kala di koredan. Geuning sirah ge ibukna gomplok mah alus leuing. Cik si Taslim ngabanyolan. Alusna mah alus ari hulubukna gombrok mah. Purwana atuh bala mata ka nyareuk-reuk neulina mah kapan. Ari kieu mah lalening resep neulina oge. Komo di kota mah sok aya aksara jagalah kebersihan. Geuning aya di basa kieu kebersihan sebagian tina iman. Kan kitu jeung di PKK teh naon? Pokona bangsa kebersihan lah gitulah. Lain PKK aduh sia PKK mah pendidikan sian keluarga eta mah kaum ibu anu ngurusna. Ieu mah katiga meureun heueuh lah katiga maksud kuring oge cek si Jenil. Duh hebat deui mah. Make ngarti kana urusan kebersihan sebagian tina iman sagala. Aduh nyan edun euy daek kumaha daek malah ari nu maneh ka mana dieu? Nah naon make nanyakeun ilmu sagala? Rek barang bere gitu? Lain rek barang bere dewek mah. Tapi ku dewek rek dibawa ina koy cek urang muda ieu teh mah. Dasar jema beur gadung sia. Ajeuna hayang mau plesir jeung nini-nini. Entak naon hayang nini-nini maneangan ka ditu. Da pawalatak nini-nini mah. Nya teh dek mari mau plesiran jeung ngora teh euy lah semode jeung budak parawan nu najis euy. Sok sieun loba pamentana hayang itu hayang ini. Walah. Itu diturut pan ngajang hilak euy punung. Diturut mata koreda spesak. Mata ngajak plesiran mending ka nini-nini komo nini nu bersih mah lah. Bersih heueuh aja huntuan nu lemor teh lah karena capek rahem sama paling seselut lah tang datang ngarun ngabala sia mah kieu senyana mah euy ini dewek ka ditu teh atanan ku Aki Wiranta heuh akina Get Susarti bieu basa dewek tas nyokot abi ti lebak papangi jeung Aki Wiranta nya manehna ipat-ipatan ka dewek ditapang bejakeun ka ilaing kudu ka ditu lamun keur salse kudu ayeuna pisan jeung gitu itu perlu mah dewek ka ditu teh menang pancen ti Aki Wiranta tak itu cek si Taslim para wargi kumaha si Jenil menang beja yen manehna kudu datang ka Aki Wiranta tapi kulantaran kitu si Jenil teu percaya kitu bae ka Taslim atuh tuluy si Jenil nyarita deui geus selut dong sok dagang rodong sia samarukna dewek teu apa kitu ka ilaing tukang bustam ngapayu siang bustam ka dewek mah kajaba lamun ngabustamna kana panto atawa kana tangga jamu deuleu. Astagfirullahaladzim. Nya gimana nih? Kata latah ku Aki Wiranta sing teu mah sing busung lamun dewek ngabohong. Dewek mah heureuy aya tempatna, dina saya tempatna. Di sisi lain dengan atawa dianggap dewek ngabohong. Yuk ayeuna mah urang bareng jeung dewek ka ditu. Lamun salah dewek sunatan ku ilain. Bener sering ngomong teh Taslim. Si Jenil kurang percaya sabab si Taslim sok loba heureuy. Astagfirullahaladzim. Nah, eta si eta abong kena dewek tukang heureuy nya ieu nyaan keur dewek teu naon atuh make sumpah segala daek busung segala. Nah samarukna genah kitu jadi jelema busung teh. Cek dewek bising dianggap ngabohong. Yuk ayeuna jeung dewek ka dituna bareng. Oh lain ku kitu dewek masa si narieun we Aki Wiranta make nitah ka ditu sagala ka dewek. Aya naon nya? Marek ngambak mah kitu ka dewek, duh kamari ieu dewek atas ngagelendeng Kang Inon. Geuning basa kamari nya kungsi dicaritakeun ka ilaing masalah paman dewek teh ari ceuk pangresa dewek mah lain di kadinya maksudna euy pasti ya kepentingan sejen da lamun Aki Wiranta rek ngambek teh mah moal nya nalatahkeun pastina ge sok ka dia sorangan yu anu urang tepungan heula jeung dewek sugan we Aki Wiranta daek mere pijodo ieu heuh polah naon deh daek mi ieu mire ieu pokona mah lah ka mana jeung ka dewek. Udah Aki Wiranta yang kukut ya awewe-nya mah kepijodoin segala. Jadi orang kali itu Taslim. Salin heula atuh saja dia. Maka disalin segala kau sadek pelesir ka kota we. Pieu ge ti dieu kadinya yeuh atuh. Teh mah si Jenil.
Geus kitu mah teu loba wangkongan deui harita keneh arinit rek nepungan Aki Wiranta sedeng hate si Jenil sajeroningkeur di jalan teh atuh para mitra tanda tanya ku ayeuna Aki Wiranta tara-tara pisasari make nalatahkeun kudu daek datang sagala da puguh panganyerkan Aki Wiranta ti imah si Jenil teh teu sabaraha jauh ukur saparapat jam geus tepi kala caci Jenil jeung si Taslim arungah kana golodong bari uluk salam nu kabeneran Aki Wiranta nyampakeun ngabelengkong di tepas atuh cel si Jenil sampurasun sedeng Aki Wiranta tongoy we melengu bari ngucu malah hulu padudan para miter teh para miter taksiran teu kadengieun ari aki-aki anu gembul ceulina tara ngadenge ku sakalinya Jenil kudu cocorowokan kawas nu pasea we cek Taslim kabeneran harita Aki Wiranta ngareret nya ari si seun sia lain ceuk nyebutkeun assalamualaikum atawa nyebutkeun punten rek ku ngama sia ieu mah nyaho-nyaho geus ngejanteng we heuk make kode atuh sia teh cek Aki Wiranta majarkeun teh kudu punten heula padahal si Jenil leuwih ti heula nyebutkeun sampurasun kapan bieu geus nyebutkeun sampurasun Aki ngan ku Aki teu kareunge naonnana bieu si Jenil nyebutkeun sampurasun baru kirain aya di malasun panyana dewek mah lo balasun di dieu wae siap padahal tewak lumayan bawa ka dayeu jadi duit deuleu lasun deh cek Aki Wiranta salah reungeun si Taslim nyebutkeun sampurasun majarkeun lasun nyaan nyarita jeung Aki mah tak capek kudu mencocorokan wae lamun mawa speaker mantap make speaker disantongkeun kana ceulina ka kadengieun bere 200 watt sekalian tuman lah kumaha si Jenil teh aya im Aki Wiranta nanyakeun si Jenil padahal si Jenil hareupeunana taksiran pohoeun deui ka si Jenil kapan ieu si Jenil Aki cek si Taslim ayeuna mah nyarita tarik bari nyekelan kana tuur si Jenil baru kieu teh si Jenil la ilaha illallah jadi naon lamun dewek ngomong goreng euy geus handeuh we beungeut dewek digiti ku ilaing meureun mun ngomong atuh ditatadi ieu kuring Jenil kitu ari panyana Aki mah si itu si Obed baru aku dewek tuh ditanya-tanya kumaha indung lain jaga berkah Aki kumaha alhamdulillah dangat ieu mah we meujeuna kitu tah si Aki mah sok piseurieun geus nuju tah ngajaran baju we make nyebut meujeuna segala si Taslim seuri harita si Jenil nanya deui Ki kuring teh bieu kadatangan ku si Taslim cenah mah katatangan ku Aki kuring dititah ka dieu ari kitu aya naon ngareubas kuring teh cek si Jenil nyaritana tarik bari diuk ngised ka hareup nu mata kieu euy pangna ku dewek ditatahkeun ka si Lim teh nya peuting kamari dewek ngimpi meuni asa dicieuna asa dina hitungan teh si Nini datang tas nyaba meniang karibung awakna montok jeung bersih pakaian gini nya dina hitungan teh si Nini meuni ceri-ceri hareupeun dewek keukeuh kudu masrahkeun cocoan pokna teh lamun eta cocoan teu dibikeun kana pasti nyaneh moal bakal dibalik remur ku kami ari ceuk dewek teh kudu dibikeun ka saha ongko ieu cocoan namun dimangkaning meunang pamere meunang hayang kami boga cocoan teh eta si Nini dina hitungan teh ngambek bea ka dewek bari ngacung-ngacung halu rek ngababuk sirah ka dewek kulantaran dewek sini babuk ku sini ku dewek disanggupan cekeng dicek dewek heug we aku siapa sian ini cocokan teh kami dibikeun ngan kudu ka saha mikeuna cek sini nih teh kudu dibikeun ka si Jenil cenah sabab karunya manehna mah teu boga pisan cocokan eta si ini keukeuh wae kudu masrahkeun cocokan asa poekeun pikiran eta cocokan teh ceuk hate dewek cocokan teh naon atuh daing mah teu boga cocokan ongko geus aki-aki kajaba lamun boron kitu loba cocokan teh dari tadi basa dewek teh salat subuh kakara inget euy si horeng cocokan nu dewek teh nyaeta parabot karuhun nyaeta dina irapatna ceuk si Nini kudu dipasrahkeun ka maneh Jenil geura ke urang cokot heula ku deweknya disimpen di pangkeng nyaho si lain pangkeng Lim nyaho Aki naon di pangkeng pangkeng di sarojeng kamar tempat sare tahu kamar para guys ke urang cokot heulanya kolosot Aki Wiranta turun tina babalean tuluy ngoloyong ka jero.
diwaris barang pusaka ku Aki Wiranta eta ingin pinaon penting tadi jenil cek si Taslim memilu atoh si jenil rek dibere parabot pusaka ku Aki Wiranta tengin pina naon rek mah tema si jenil sajelasna terila Aki Wiranta norojol bari mawa hiji barang dibungkus kulawan bodas geus kucel para mitra geus kucel taksiran geus heubeunakeur ieu nu disebut cocokan ku dewek teh tau kadinya geura rawatan ku lain mil sabab dina ilapatna oge kitu heuh nu kapi beungeut ku jenatna si Nini teh kudu dipasrahkeun ka ilaing ngan dewek amanat ka ilaing omat 1000 kali omat ieu parabot ulah dipigusti ku ilaing ulah disema-sema dipuja-puja pamali sarua jeung ilaing mangeran kana barang lain mangeran ka Allah musyrik teh sebutna nu kitu teh jeung deui geuning disebutkeun nya aya dina hadisna sok sering cenah ku para ajengan disebutkeun yen anu jelema musyrik teh pintu pantos surga ge nutup moal bisa muka ka jelema musyrik mah pantos surga teh tak gitu sedang urang dapan urang di tujuan teh hayang ka surga ke di alam akhirat teh urang teu meunang musyrik lamun hayang pantos surga muka pikeun urang kitu nu matak oge jadi sakali deui omat nya ieu barang cocokan Aki ulah dipigusti ulah dipigusti jadi lamun ilaing nyemah-nyemah kana ieu parabot hukumna musyrik jelema musyrik teh kufur we kasebutna ge atuh kaduana omat ulah dibawa kana jalan nu baris nyilakakeun ka diri sorangan ulah dipake barang heureuy ka awewe bisi dingangkeun ka nu boga salaki ongko parabot ieu paragi ka awewe ieu lain paragi ka awewe tapi keur perjagaan diri bisi sakalieun ilaing aya bancang pake buh atawa bisi sawaktu-waktu aya hujan angin dorna gelap heugieutuna dina panyaweran bari urang batin ledakan maha kawasa nyatana ka Allah subhanahu wa ta'ala muntang tulung ka mantena tah lamun jelema tauhidna kuat geus tangtu muntang tulung teh angin ka pangeran nyatana Allah subhanahu wa ta'ala ieu parabot teh nya tuh disebut keris kujang ngan setiap bulan mulud tanggal 12 bersihan kunaon we bersihan nama ku jeruk nipis ame bersih tak kitu teu gerawatan ku ilaing sabab geus kepimilikeun ilaing teh cek Aki Wiranta nuna barang pusaka dibungkus keneh ku lawan podas hareupeun si jenil tapi harita si jenil teu buru-buru daek ngarawatan anggur pok nyarita heula rada tarik sabab bisi teu kadengeun ku Aki Wiranta heula ki kuring moal gagasik nampi gancang narima sanajan ku Aki kudu dirawatan ge ku kuring ari cek kuring mah gampang disarenkeun ka kuring mah kapan tadi Aki ge boga inculin nu katelakang inon sanajan manehna salaki Cisarti sarua keneh we kasebutna ge incu nah teu aya salahna lamun dibikeun ka Kang Inon incu Aki cek si jenil nanya heula kana pamadegan Aki Wiranta bari neuteub seukeut kana beungeutna kumaha angling ieu parabot kudu dipasrahkeun ka si Inon nya gampang sarengkeun ka kuring ke bisi manehna teu ngeunaheun disarengkeun ieu parabot teh ka kuring manehna pan teu ngeunaheun jadi ka kuring mah gampang lah ke lamun Kang Inon teu daekeun ka karabikeun ka kuring dewek mah moal ngaletak deui cilu sia nu geus murah kana taneuh lamun ieu parabot ku dewek disarengkeun ka si Inon sarua jeung diri dewek maehan diri sorangan ka hiji eta kaduana dewek inget kana impiannya eta cek jenatna si Nini kudu dipasrahkeun ka ilaing naon pangna dewek mung nyarengkeun ieu parabot ka si Inon bari bener si Inon teh salaki incu Aki sabab ku Aki geus kanyahoan jero-jeroanna si Inon moal dicaritakeun ka ilaing mah atawa ka nu sajen mah moal pihadeun sarua jeung Aki ngadagang-dagangkeun tingkah laku si Inon bari Aki moal sohor moal aya untungna ngabejakeun kalakuan diri batur eta mangsa bodoh diri manehna masing rek beureum rek hideung ge da keur-keurna keneh aya paribasa melak bonteng moal jadi cabe tak itu tetap jadi bonteng deui melak goreng mau jadi hade tetap hasilna goreng atuh sawang suhuna merak hade mau jadi goreng kitu tah kitu euy pakir tarimakeun sabab geus milik ilaing ongko Aki teh geus kolot sajaba deui kitu dina poe Salasa nu baris datang Aki rek balik ka Sarakan cek Aki Wiranta keukeuh yen parabot pusaka kudu dirawatan ku si jenil rek balik ka Sarakan ka mana ri Aki kapan Sarakan Aki teh di dieu cek si Taslim neuteub di dia mah Sarakan dewek si Alim di dia mah ngan sakadar ngumara di lemah cai geus nyamani dewek teh bani Sukabumi teu si Aki Wiranta nyaritakeun Sarakan asli ti Sukabumi jadi Aki trek balik ka Sukabumi gitu rek balik ka Sukabumi dina poe Salasa pageto
Ludeng itu balik sorangan ke Sukabumi, kapan Sukabumi teh sakitu jauh naki. Oh aban kayak gini kayak rumah pageun dulu jadi mau aku sini sorangan. Mah aku sing ngongkosan dewek masuk udah tinggal di lah kuy lain. Para botah janjiin dah ya. Sok tinggalian lah kuy lain dah para botah jenil. Cik Aki Wiranta nitah ninggalian para bot kasih jenil. Seg para bot pusaka nu masih dibungkus kulawan bodas dicekel. Sarta eusina dikaluarkeun anak bereknya keris kujang. Selengseng kaambeu bau minyak sengit meni maleber angin-anginan. Padahal ku Aki Wiranta geus aya tauna teu diminyakan-minyakan acan, tapi anger wae sengit. Harita keris kujang dialak ini ku si jenil lantaran kakarapisan, manehna nyekel parabot pusaka. Keur kitu ujug-ujug buri nyai keris kujang ngaluarkeun cahaya buburi nyayan. Kawas kemang api, atuh ku si jenil gancang dituna dihanap samalah si Taslim diukna kuat kangisan deh si ganusieun. Aduh, mending buburi nyayan gitu ki moal naon ki? Cek si Taslim kaget campur sieun. Moal euy samalah kudu atos ya maneh teh nya. Sabab eta pusaka teh beunang disebutkeun eusi keneh, ngan ceuk Aki ge mihapekeun ka Sindil. Oh mah tulah dipake harai heureuy nu artina ulah pangangguran. Sabab ieu pusaka lamun ditojokeun kana sato berhala atawa ka sato galak, ngaburicakna leuwih ti kitu, malah siga nu nyebrot kana pasti sato berhala ge binasa bisa paeh deuleu. Waduh, atuh lain parabot samanehna lamun kitu mah ki, pasti gua manehna teh meureun tilu manehna nya. Buat ditojokeun kana gunungnya bisa burung meureun, kana sagara bisa saat. Si Taslim beuki kaget. Naon nya? Nya teh parabot pusaka lamun ditojokeun kana gunung pasti urut. Kawas teu hideng nakar si lain maliu, mana sinakeun dewek teh. Teu boga pamajikan make nanyakeun kejo awung sagala. Kejo poe mah aya tuh dina gantungan dapur. Hayang kejo kitu seuing teh. Aki Wiranta geus salah reungeun deui. Si Taslim menyebutkeun gunung urug majarkeun kejo awung. Aing masih Aki walah. Aing geus aya deui we pikasirieun teh. Lain nanyakeun kejo awung, tapi lamun ieu pusaka ditojokeun kana gunung pasti kana urug. Si Taslim nyarita tari. Namoal aing mata gunung urug mah ngan lamun ka bangsa sasatoan anu garalak atawa kana bangsa sing siridan kana orai pasti kana paena kitu. Lamun kana beurit ki, si Taslim taletenakeun. Nya moal da beurit ki? Ngan montong kita ngenil, montong dicoba-coba kana beurit. Ari beurit teh ai teu ngaruksak mah deuleu. Oh jadi teh rawatan ku kuring ki? Si Jendiel nanyakeun. Heuh, rawatan ku lain. Sabab geus mimilikeun nilai ngan sakali deui Aki amanat kade. Ulah dipake heureuy jeung ulah diinjem-injemkeun masing ka sasagenya. Temal Aki Wiranta. Geus kitu mah kakara ku si Jendiel dirawatan. Waktosna Sep. Alhamdulillah nami kapidangkeun dongeng Sunda Timang Jaya dina carios beurit bodas. Ngaturkeun nuhun kepala wargi anu parantos setia di channel Sampurasun Dulur. Oge teh ulah hilap kana subscribe-na diantos pisan kanu teu acan kanu entos ngahaturkeun nuhun rebu-rebu nuhun. Mangga permios.